Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah, nu maha asih. Wadhdhariyati dharwa. Demi angin puyuh nu ngagelebu. Falhamilati wiqra. Jeung mega-mega nu arangkeub. Faljariyati yusra. Jeung nu ting arangkleung kalawan geunahna. Falmuqassimati amra. Jeung anu ngabagi-bagi urusan. Innama tu'aduna lasadiq. Saestuna tayalian anu dijanjikeun ka maraneh teh bener. Wa inna ad-dina lawaqi'. Jeung saestuna wawales teh pasti kajadian. Was-samaa'i dhatil hubuk. Demi langit nu sumawur jalan-jalana bentang. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Saestuna maranehna teh dina ajaran anu disawalakeun. Yu'faku anhu man ufik. Dibalieurkeun tina eta ajaran sing saha anu dibalieurkeun. Qutilal kharrasun. Nya dilaknat anu ngabarohong teh. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Nya eta jalma-jalma anu moho dina kabodohanna. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Maranehna baris nanya iraha tumibana poe wawales teh. Yawmahum 'alan nari yuftanun. Dijawab dina poean maranehna disiksa dina seuneu neraka. Dzuqu fitnatakum hadza alladzi kuntum bihi tasta'jilun. Diucapkeun pek gerara rasakeun ieu siksaan maraneh anu ku maraneh dipenta sangkan buru-buru teh. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Saestuna jalma-jalma anu tarakwa di sawarga jeung di tempat-tempat sungapan-sungapan cai. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Bari maranehna meunang saniskara anu dipaparingkeun ka maranehna ku pangerana karana saestuna maranehna teh samemeh kitu teh jadi jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Salawasna maranehna kurang sarena dipeuting. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jeung dina waktu saur maranehna menta pangampura. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jeung dina perkara harta bandana maranehna nangtukeun hak pikeun anu baramaen jeung anu barutuh tapi teu balaka. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jeung di bumi aya ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pon kitu deui dina diri maraneh nya naha maraneh hanteu nitenan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Jeung di langit aya rejeki maraneh jeung aya saniskara anu dijanjikeun ka maraneh. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi pangeran anu murbeng langit katut bumi saestuna nya eta teh bener saperti anu ku maraneh diomongkeun. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Nah geus datang carita ka maneh tamu-tamu Ibrahim anu dimuliakeun para malaikat. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Nalika maranehna arasup ka tempatna pok maranehna nyarita salam. Manehna Ibrahim ngajawab salam.
ngapikeun kaum nu anjar pinanggi. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Jeung manehna Ibrahim indit ka ahlina kalawan rerencepan, tuluy manehna mawa beuleum anak sapi nu lintu. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Sor ku manehna Ibrahim disuguhkeun ka maranehna sarta pok naha henteu ditaruang. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Gebeg manehna Ibrahim ngerasa rempan ku maranehna. Maranehna nyarita poma salira ulah ngaraos rempan. Jeung maranehna ngabubungah manehna ku ngabejakeun yen manehanana Ibrahim bakal meunang anak lalaki anu pinter. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kocak bojona ngocak bari nepak kana beungeutna sorangan sarta pokna, apan kaula teh nini anu hapa. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Pok maranehna tamu nyarita nya kitu pidawuh Pangeran salira, sayaktosna anjeunna nu maha wijaksana nu maha uninga. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Pok manehna Ibrahim nyarita, tuluy naon atuh anu dipimaksad ku arandika teh yeuh para utusan. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Maranehna ngajawab, saestuna kaula sararea teh diutus ka kaum anu darosa. لنرسل عليهم حجارة من طين. Supaya kaula sararea ngabaledogan maranehna ku batu bata. مسومة عند ربك للمسرفين. Anu dialamatkeun ku Pangeran salira ka jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Tuluy kaula sararea ngaluarkeun mukminin anu maratu di dinya. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Tapi di dinya kaula sararea henteu mangih imah muslimin, anging ngan saimah-imahna. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Jeung di dinya kami ninggalkeun aya pikeun jalma-jalma anu sieun ku siksaan nu perih. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Pon kitu deui di Musa nalika kami ngutus manehna ka Firaun kalawan mujizat anu tetela. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Tapi manehna Firaun ngabalieur katut kaumna sarta nyarita ieu mah tukang sihir atawa jalma gelo. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Lantaran eta kami newak manehna katut balat tantarana, tuluy ku kami diteleumkeun ka jero laut dina kaayaan dihinakeun. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Jeung kitu deui di Ad nalika kami ngagelebugkeun angin anu ngabinasakeun ka maranehna. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Hanteu aya anu ditinggalkeun saeutik oge anu katebakna teh angin dijadikeunana saperti lebu. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Jeung nya kitu deui di Samud nalika didawuhkeun ka maranehna pek geura sarukan sukan maraneh teh nepi
kahiji mangsa. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Tapi maranehna hanteu daek nurut kana timbalan pangerana. Duluy weh maranehna disamber gelap, bari maranehna narenjo. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Tapi maranehna hanteu wasa ngalawan, jeung maranehna hanteu meunang pitulung. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Jeung kaum Nuh mah leuwih teu heula dibinasakeunana lantaran saestuna maranehna teh kaum anu salawasna pasek. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Jeung eta langit teh kami anu ngadegkeunana kalawan kakawasaan, jeung saestuna nya kami anu ngajembarkeunana. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Jeung eta bumi teh ku kami digelarkeunana, ku kituna kami teh nupang alus-alusna ngagelarkeun. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Jeung saban perkara oge dijadikeun sajodo-sajodo supaya maranehna areling. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pok caritakeun Muhammad ku kituna geura paheula-heula ka Allah. Saestuna kaula teh pikeun arandika jadi tukang ngawawadian nu tetela ti anjeunna. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Jeung poma ulah pisan arandika ngayakeun pangeran nulian disagigireun Allah. Saestuna kaula teh pikeun arandika jadi tukang ngawawadian nu tetela ti anjeunna. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Nya kitu hanteu aya rasul anu datang ka jalma-jalma anu samemeh maranehna anging anu disebut ku maranehna tukang sihir atawa anu gelo. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Nah maranehna teh silih wasiatan ku eta omongan, malah maranehna kaum anu duraka. فتول عنهم فما أنت بملوم. Ku sabab eta geura ngabalieur ti maranehna, ku kitu teh maneh moal digorengkeun. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Jeung geura elingan karana saestuna panggeuing teh aya manfaatna pikeun nu ariman. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jeung kami hanteu ngayakeun jin jeung manusia angin supaya maranehna aribadah ka kami. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Kami henteu miharep rezeki ti maranehna, jeung kami henteu miharep maranehna mere dahar ka kami. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Saestuna Allah nya anjeunna nu maparin rezeki nu kagungan kakawasaan nu kacida kuatna. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Kukituna saestuna pikeun jalma-jalma anu darolim teh saperti siksaan ka batur-baturna nu baheula. Ku sabab eta maranehna ulah menta ka kami sangkan diburu-buru.
omongkeun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Nya kacilakaan tina poe nu diancamkeun ka maranehna teh pikeun jalma-jalma anu kalupur.